Cager ieu teh cager kumaha? Puguh tengah areunah euy, palanas tiris. Nyeri ieu yo naon teh muriang. Oh, hayang rendang. Aja komo aing ge euy hayang rendang mah heubeul euy kamari basa ieu rayagung tekung si euy. Kalabeak di sate waduh aing mah. Dangeunah sia di teiran atuh anu semu base teh ading di sate teh. Aduh digeber teh ge yo. Ku batok sia, ku batok eta na teh, ku tapas eta na teh. Lain hayang rendang urang mah. Teu ngarareunah muriang nyareri pipi teh. Heeh, eta ge tina rendang mah nya tak kitu teu kaburu kamari ge urang kalah sate wae gitu terus ngarendang teh. Aduh, aing mah euy hayang nya urang ge komo di ladaan mah sia make cabe asa kumaha kitu ti Padang gitu tah masakan Padang geunah teh euy. Rendang teh nya ngeunah. Yo, urang mah lain hayang rendang. Teu ngarareunah muriang ieu teh pipi nyareri ieu teh. Nya komo daging sapi atuh ngeunah mah eta mah geus pol we di rendang daging sapi. Ukur ngahayal we urang teh nya euy hayang rendang teh. Jauh. Salah kamari basa eta euy. Basa ieu ya, basa kurban teu eta tengah teu nyieun. Kalabeak sia euy di eta di sate. Lain hayang rendang urang mah. Geus puguh muriang nyareri pipi teh, Oh, eta ge daging sapi oge ngeunah. Cocokna atuh ku daging sapi da. Ngewa euy mun di rendang ku daging entog meureunna. Aing kalah hanyir. Heeh iya mah. Nya hayang urang gede urang usahakeun atuh euy kumaha carana? Teu ngeunah ngopi-ngopi acan urang teh. Nyareri sirah teh. Eta ge kitu memang kudu ku Cipati, make Cipati ieu mah. Kudu cepatian sia ngeunah anu dipeureut teh kintal ning samarana loba renang mah. Aya koneng, aya ieu euy anu katempo teh ning ku urang mah salam ge aya make di jeruk mipisan tah kitu nyeun rendang teh bangga meureun. Nyao aing mah nyao lah, ieu teu ngarareunah awak lain hayang rendang, lain eta oge kitu ngan. Nyareri pipi urang mah daging sapi ngeunah di rendang mah ku daging sapi mah ngeunah ngan sabarana bedul kudu komplit tanek mun cokolot bala mah kudu tanek. Koneng gede kuneng ge kudu kuat mani ieu tah eta. Teu ngeunah ngopi-ngopi acan, urang teh teu ngeunah ngopi-ngopi acan ieu teh palenas diri sirah nyeri. Urang teh. Eta ge da kitu aya rendang mah kudu make ieu atuh samara. Udah jeung goreng ku teri mamang mun make teri mah goreng. Ilah astagfirullahaladzim. Nya tapi aya meureunna juga nanya. Oh urang ngajaran rendang ku teri we nya. Sia mah kana lolobokeun wae. Kupat teh geus ku batur teu ngarareunah ge. Rendang mah ku teri mang rendang mangan kalapa mah di iyo biasa dicipatikeun kalapa mah. Rendang mah kudu iyo cek urang we nya teri atuh di rendang aing mah samarana kudu tanek. Lain dahareun, lain rendang kudu ku teri. Nyeri sirah ya teh urang teh jeung obat-obat teh kudu dikumahakeun atuh. Nya dibelah mang, engke dicokel, diala jerona diparut gitu tah. Engke dipeureut gitu. Cipati eta teh. Cipati jadi samara teh Cipati. Atuh mudah dulu urang dibelah mah meureun modar atuh. Moal